Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendamana luang. Dicarioskeun Dewi Gandari sareng Suman ngarencanakeun sagala cara pikeun nyukseskeun Kurawa nguasaan Astina. Singkat carita, datang hiji kasempetan. Di hiji dinten, utusan Prabu Tremboko atanapi Raja Pringgondani sumping, sareng ditampi ku Suman. Tujuan kadatangan utusan Prabu Tremboko nyaeta pikeun ngirim serat silaturahim kanggo Pandu Dewanata. Sabab anjeunna ngan ukur tiasa mendakan Suman, anjeunna masihkeun seratna ka Suman kanggo dipasihkeun ka Prabu Pandu Dewanata. Suman masihkeun serat Prabu Tremboko ka Pandu Dewanata ngan eusi seratna tos dirobi ku Suman yen Prabu Tremboko nangtang perang Astina. Sikeun Pandu Dewanata teu gagabah, diutus we Pati Gandamana nyandak misi anu damai ka nagara Pringgondani. Nalika Pati Gandamana angkat, Suman susulumputan ngerahkeun Kurawa ti heula ka Pringgondani sareng ngirim serat waleran tantangan perang ka Prabu Tremboko. Pati Gandamana teu nyangka tos aya penyerangan ka Pringgondani ku Kurawa nu digerakkeun ku Suman. Akhirna Gandamana diserang pasukan Pringgondani ti payun sareng pasukan Kurawa ti pengker. Gandamana teu ngalawan. Dugi ka akhirna gampang dijebak, dilebetkeun ka jero luweng atanapi liang taneuh anu jero. Suman marentahkeun Duryodana supaya nimbun Gandamana. Ninggal Gandamana teu ngalawan, Raja Tremboko teras ngabantosan Gandamana sareng nyungkeun penjelasan naon kajadian anu sabenerna. Prabu Tremboko masihkeun serat palsu Pandu Dewanata anu didamel ku Suman ka Gandamana salaku bukti. Dina kasempetan anu sanes, Suman parantos uwi deui ka Astina ngalaporkeun yen Gandamana parantos gugur dikoroyok pasukan Pringgondani. Akhirna Suman diangkat jadi patih ku Pandu Dewanata. Eta kawijakan anu buru-buru. Tuluy Gandamana teh uwih ka Astina. Di teungeuh jalan dipendakan ku Widura, dibeberkeun penjelasan yen Suman ngalaporkeun Gandamana tos gugur sareng ayeuna Suman diangkat janten patih. Akhirna Gandamana ngoroyok Suman dugi ka babak belur. Sangkuni-sangkuni ngalaporkeun kajadian ieu ka lanceukna Dewi Gandari. Prabu Pandu Dewanata ambek ka kalakuan Gandamana. Pandu Dewanata ngarasa salaku raja teu dipalire ku Gandamana. Akhirna Gandamana narima kabendu Pandu Dewanata tuluy dipiwarang uwih ka Karajaan Pancalaradya. Tuluy Widura ngalapor ka Pandu Dewanata naon anu sabenerna terjadi. Serat palsu Suman ka Prabu Tremboko dibaca ku Pandu Dewanata. Pandu Dewanata kuciwa tos buru-buru mecat Gandamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.